rumahku mah harga jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deh jadi randa. Iya mau haredang teuing rek aya naon rek menang rezeki eloknya. Haredang asal kepanas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Berhasil nyokot coba. Banyak kita nyokot encu, penjara. Susulan ku aing tahu. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan, bersinar sirek ngilu moal. Alhamdulillah anu mangulik rek ngulikeun ngarambet mah teu gaduh. Ngilu. Astagfirullahaladzim, mah teh keur sare segala rek ngilu. Jangan yang ngilu. Mi mah rek usaha are maneh. Iya yang ngilu ah. Ngilu wae. Ayo ah. Udah teh. Ares. Nih, wae teh. Kene kurang yang perkara si Edo. Si Edo kurang ajakan sih mau usaha. Ini di mana imahna? Ayo deh, Edo kemarin. Assalamualaikum. Do. Kemudian. Ayah. Assalamualaikum je Edo. Butuh. Assalamualaikum. Naon maneh teh Narsi? Assalamualaikum wae, arek ka mana? Ih, geuningan bijil kitu, Kang tas di mana? Tas ngajam Ayam. Ush, ucing tuh nya, Ini rarek mah. wae. Ku merah ucing ku loba atuh. Ih, atuh kan. Resep atuh urang mah. Di kieu, urang teh tadi teh aya nu ditengah rambet, maneh ngilu mah usaha. Urang ditanyangan 2 orang deui. Heuh, kebeneran urang teu boga duit, hayu. Heeh, ayo, dahek maneh. Bener daek, hayu. Mau naon? Ah, aing ngarembet mah ngarambet mah kieu doang. Hayu atuh berarti teu kudu mawana naon Mau ya. kukureh ge. Korekan ieu meureun. Pan bisi leungeun aya kukuan kena nempel deui. Moal hajeun. Daeknya. Heeh. Geus urang geus menang tiluan tanya. 2an jeung urang meureun. Ayo atuh, Ayo ke mana jalan? Hayu ka itu ke sawah itu. Ayo. Iya nah. Itu. Eda, Karsi tungguan. Eda tungguan. Saha itu? Mumun udah ajak mana? Di Mumun, kamari orang di WA. Mumun, ayo buru. Nu perasaan lu boga HP. Itu. Aku kurang we anak. Oh, banyak kumaha. Oh, pokoknya mah hayu Mumun. Buru dong, geus beurang ah. Eda, Karsi ini tungguan. Karsi tungguan. Tungguan. Karsi, ini tungguan. Aja. Si Karsi rumahnya. Tuh, sudah Mumun. Ada kamarana ngarambet. Pernah kamari kurang bejaan tuh, udah bagus ya mah. Iya na jeung ieu. Udah melu pante. Puas. Ujung gundul ajak mana ke sekolah. Lain launan ai lempang teh udah maneh mah. Nyaho itu jalan lalesa. Urang kecil. Ini urang kan. Drama we drama. Alon-alon. Rek boga budak deui apa? Gimana nya sawangnya? Mana Narsi mah cara rangkung main rambet deui. Urang ge bingung da itu pare teh geus galolong teh atuh. Si Narsi mah ngalawat. Mana yang betenya? Hoak meureun maneh mah. Wah, kan ulah kamarku di bedaan ngambil. Iya rek nyebutan mah sebarang resiki ieu. Bujuna asak ini bujuna jadi. Sekan bulan gitu sudah. Ini jauh eta mah. Anu salah, ieu teh orang tegal sempur meureun. Sudah deh, belah itu aya. Dari mah geus kedeng ge di ala atuh. Kedeng deui ge masa bulanan di ala tinggal panen Ferrero ning saeutik. Makanya ini kata semua bener Narsi. Lagi bener Mumun. Urang geus ato-ato. Lumpatan tadi lagi. Bukan belah itu yuk. Urang tinggal heula. Mukolotnya. Makanya bingung urang di sawahna di mana. Jawa Kening mah. Di mana? Lu bener. Ayam.
Yang nama di daerah dia sawahna teh. Anu bener Narsi. Kan kita geus jarangkung si teh Narsi, tempo geus bararesi, geus nang raramet batur. Tah, geus barariji geus Tuh, baruahan. tempo geus koneng tak ieu yeung geus contohna. Kedeung deui ge sebulanana geus panen. Urang kita ngerti kita ngarampe tapi kita naon nya. Tuh biang maneh mah. Emang tadi si Narsi kumaha ngomong eta ngomongnya doh. Hayu cenah, ayo nawaran ngarambet. Arek moal cenah ieu, lumayan. Angkat ke boga duit kalau kita ini we. Sedang heula urang teh. Apa anak ah? Padahal pemilu. Urang poho kita naon nya tadi kita ngarampe. Ingat-ingat coba ingat-ingat sok. Panu nagih hutang ka imah teh nya. Bener. Coba inget-inget ah. Poho. Takol heula gerak ku kami mah. Bukan inget takol. Kalau teh geger otak mah. Urang teh kita naon atuh poho. Doh. Teh inget-inget nah nih kita nah. Kamari teh Bu RT kita imah mawa surat jeung eta. Nah, naonnya kamari teh kurang poho deui geuning mah. Kita kasalah-kasalah kitu da. Surat nahaun ke sawah. Jangan 3-4 jelema deui mah cenah gitu Bu RT. Nah, eta naon di anak kita ngarambet anak cek Bu RT kita mau surat teh jelas pisan mana teh Narsi hidup teh. Eta meureun Bu RT mah kita ngangan surat kita ka desa meureun ka sawah ieu bantuan. Heuh ka desa itu. Oh, urang kareuing mah. Ka desa cenah kita nyokot bansos. Tuh, nya meni kami dambina aing kan mundur jambu teh. Bang terus jeung ngarambe jauh banget. Urang geus ato-ato. Kumaha urang poho mumuan edos teh. Dedo aing poho, mun dedo aing poho. Acot. Tuh ayeuna nama kumaha ayeuna di sawah mah jauh balikna. Madinya we. Urang ka desa ayo. Rekong ka desa. Nyokot. Nyokot pake tar di budak maneh. Hayu edo ka panas-panas. Ih, budak teh poe dibere rezeki. Embung. Kon saya mau diajakan deui lamun ayeuna naon. Ayo ah. Kemana? Ngarambet. Ih. Kunaon? Balik dewe teh jadi. Balik nih ge. Tulung-tulung si Narsing mah. Meni Ajakan. mopo aing mah. Ampun capek ieu cai teu mawa. Bahkan ge nya si Narsi teh lamun misalkan boga info teh kudu jelas heula. Capek-capek. Udah ieu mah. Aduh, doh aing capek banget doh. Sarua moal mopo heula apa meureun heula. Tanggung doh bener ge balik. Aduh. Naon mana teh Narsi deui udah biang kelok ka mana ieu teh. Boga rahasia tuh ah. Anjir lu setia. Capek, aku mah hampura tah, mun edo Dua, hampura. Hampura. Hampura urang mumun. Edo. Mane hampura. Naon udah sudah. Yo. Burung. Nih lu aya atuh. Duh, capek ya. Aduh edo, bujang nanjak, bujang jauh kene. Sosolot yo. Bujang suku aing encok edo. Bujang jauh kene si Narsi, Narsi. Hampura nah, hampura. Aset edo teh cek lama aing capek-capek. Kan aing capek sarua. Hampura. Siap pura-pura wae. Dorong-dorong aja coba. Sama ngedorong-dorong. Gila tuh kotak lagi mereka. Nyawa teh kita ngerewa. Ah, ngarerewa wae tadi. Capek-capek teh. Wara. Ada aku juga di ngelu wae. Mana atuh abang Kita ceklan wae. Ah, ragek sia. Aduh, do. Kasih. Si tuyul teh. Naon nih budak detik tadi. Wah, ampun. Aduh, capek banget aduh. Nanjak atuh buru geura nanjak urang. Keheuh si boboda mobil. Budak teh tah hiji ngan aya tuh. Aing mah. Bengkeruk naon? Coba aing teh seubah ku
jambu mau pergi rumah ke sawah. Ha, nuntung naik balik kita raga di dia.